aya hiji kulawarga anu nembe ngalih ka bumi anyar. Nalika eta caroge istri nuju tuang di bumi anyar teh ningali kaluar janela meureun kitu. Katingali angean tatanggana nembe dipoe. Katingalina teh kotor keneh. Istrina langsung komentar, "Tingali cenah bapak eta tatangga urang, nyucina teu bisaeun meureun nya, nepi ka teu bersih kitu, masih keneh kotor." Ting eueuh nu ngajarkeun meureun nyucina, komentar pamajikanana. Carogena repeh we teu komentar. Ningal kapoe sami siga kitu, istrina komen deui. Pas katilu poena eta popoean tatanggana teh jadi bersih. Cek istrina, "Ayeuna mah cenah bapak bisaeun nya nyucina tatangga teh. Teuing saha anu ngajarkeun nyuci bener, nyuci anu hade?" Ari cek carogena, "Cucian tatangga urang mah ti kamari oge geus bersih mama. Urang we anu salah nganilai, salah ningali, sabenerna mah tah kaca janela urang cenah anu kotor ti kamari teh. Tadi cenah kakarek dielap cenah ku bapa. Jadi we bersih." Jadi hadirin kadang orang komentar ningali batur, goreng we di mata urang. Padahal sabenerna kagoreng patutan batur teh bisa jadi akibat kotorna hate urang sorangan. Anu masih keneh kotor akibat lingkungan, akibat salah didikan, akibat kurang ilmu. Numawi hati-hati ngomentar karena kesalahan batur. Sabab lobana komentar goreng urang ka batur teh bisa jadi akibat kagorengan hate urang, kagoreng patutan hate urang.